Otong teh hayang es. Dipangmulikeun. Nyaan si Abah tega. Piragi budak hayang es. Emang hayang es naon, Otong? Eskalator, Mak. Tong, geus dibuka can cengcelengan teh? Mak, geus kakumpul loba. Cenah rek dibelikan sapeda, Tong? Mak, nganutong teh bingung. Bingung kunaon, Tong? Panatong teh nabung teh dina cingcelengan babi. Haram teh nya mah duitna. Tong, hirup mah kudu disyukuri. Rek gede rek leutik ge penghasilan si Abah, urang teh tetep kudu narimakeun. Eta teh hasil banting tulang si Abah demi urang. Mak, tapi otong mah sok karunya ka si Abah. Karunya kumaha, Tong? Pan si Abah teh geus 5 tahun daftar BPJS, unggal bulan bayaran wae. Tapi si Abah can pernah gering. Pan rugi atuh, Mak. Kang, ampurannya memang jadi keputusan Neng. Nyalah ari geus keputusan yang kitu mah. Keun bae akang narima neng. Da geuningan kumaha, akang mah teu boga masa depan. Poek. Nya neng. Akang mah cukup tahu aja. Neng mah ciga tangkal cau. Gagabah siga tangkal cau. Nah kumaha kitu teu bisa goyang. Lain neng punya jantung tapi tak punya hati. Hebat gua emang geus boga SPBU serangan. Nyaho atuh, Tong, sama kudu kieu. Wak, ya SPBU teh kepanjanganna naon? Solar, premium, bensin. Ayeuna Uyuk kumaneh. cek otong mah lain kitu. Naon atuh? SPBU teh esna solar, premium, bensin. Ari una? Utahkeun deui ka banget wa. Neng, dulu mah kamu teh sehangat kompor. Terus? Sekarang mah kamu teh sedingin kulkas. Aneh dah. Tong aneh, A. Aku mah gitu. Soalna Neng Maya hubungan darah sareng parabot dapur. Cek, tadi di pasar nempo awe gelut, terus kumaha? Nya, ari lalaki mah pan mun gelut make peureup. Ari awewe mah pajenggut-jenggut buuk. Nah, hanya cek. Yeuh, lamun lalaki mah mantak paadu peureub teh nguji kekuatan fisik. Ari awewe mah menguji kekuatan sampo anu dipakena. Mak, apal teh nu mot kamari? Apa atuh, Tong? Eta Haji Sueb. Emang kunaon kitu, Tong? Mak, cenah mah mot teh panasaran. Marakayangan. Apa tuh penasaran kunaon, Tong? Cenah mah salila hirupna can pernah apal bahasa Indonesiana leunca. Yang mahanas didangukeun. Kumaha, Tong? Geus dibagi rapot teh? Geus, Mak. Naik kelas tuh.
Ya naik atuh mak. Cik atuh aing geus naik kelas mah kumaha rek dites. Tes naon? Tes matematika. Yahnya carita teh emak mere 5 coklat ka Otong. Terus ditambahan deui 3 coklat. Jadi jawabanana naon tong? Hatur nuhun pisan mak, katampi. Action. Mak, apa nu mau kemari? Apa atuh tong? Eta isu M. Emang kunaon kitu? Yang suri kita action. Balik di mall yang si Abah mak. Terus kunaon ceurik? Potong dayang es krim, pilih pamalikeun si Abah. Nyaan eta si Abah nih tega pirage budak yang Lain es krim, es semua ya. Di dunia es krim. Heeh, selila hirup teh can pernah hafal bahasa Indonesiana lenca. mana dangukeun. Nah, gitu. Sip, mantap. Mantapnya gitu. Pertama, ayam kencangnya. Teruskan. Yo, Cipro, action. Mak, di kota ayam kencangnya. Kata tungguan. Teruskan. Yo, Cipro, action.